Bagaimana kalian banget harusnya apa sangat di Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh, amma ba'd. Faqaulihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Surah Al-Isra ayat 8. Syukri kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, jamaah PJ Cipatir itu bisa deres anu kusim kuring dihormat oge ka para media sosiali sapertos tema anu sinerat kanggo wangkongan danget ayeuna sakedik rada rumit. Ieu teh sesi katilu tina tema anu tos didugikeun ku sim kuring. Tema anu kahiji ayat suci anu ngalangit harti didugikeun di Masjid Ar-Risalah PC Purwakarta. Sesi duana di PJ Pamutingan, duana mapai laratan ayat. Jadi setiap ayat teh aya laratanana, aya kasang tukangna, naon sabab pangna ayat eta aya. Tah aya nu katilu panginten bagian rumitna, sulit. Ngahaja sim kuring cari aman, rek ngajelaskeun anu rada sulit. Temana retorik ayat suci. Ieu teh cari aman, sim kuring ngahaja ngabahas anu rada rumit teh. Dina teu kahartina teu beban da sulit kitu. Tah anu mawi ngaji sapertos ayeuna minang teuing saresna mah sabulan sakali teh teu aya contona ti nabi. Sok uningan dina Ibnu Katsir ngeunaan fahmul Quran. Saur sahabat teh kieu, nahnu lam nuzawwijhunna hatta ya'mala biha. Sim kuring sadaya upami ngaderes Al-Qur'an 10 ayat tina Al-Qur'an tarawara ditambahan deui. Tarawara init deui ngaji nepi ka anu 10 ayat eta kaamalkeun. Kunaon eta teu ngaji cenah, ngamalkeun heula nu kamari. Jadi belang betong teh aya contoh ti sahabat. Ieu teh meureun cash kredit, aya anu nungtut ngamalkeunana, kengeng saayat amalkeun, aya anu di sakalikeun. Atuh kilang barang ngamalkeun cantiasa, atuh urang teh nungtut heula ilmu, eta udaganana pangitnya. Kengeng tina nyiar ilmu anu engke bakal jadi tuntutan, maknya ilmu geus patu tumpuk nepi ka can aya nu kaamalkeun. Tah mimiti urang ngaretorik nya, urang diajar cobi larapkeun dina kahirupan, urang ngaretorik ayat-ayat suci. Sabab dina ayat suci teh aya anu kadenge tapi teu kaharti. Kadenge cantang tuh kaharti. Siga kalimat wayas'alunaka 'anir ruh, aranjeun nanyakeun ngeunaan ruh, ngeunaan ajal. Maksudna mah tong nanyakeun. Tapi da geus aya nu nanyakeun. Jawab ku anjeun Muhammad, ulir ruhum min amri rabbi. Ari ajal maut eta teh urusan Allah. Kitu tanya anu kadenge ku urang, kahartina kumaha? Ajal teh rahasia, anu lain rahasia. Jadi aya harfiah supaya anu kagedenge teh kaharti. Kaidah usul maqasidul lafzi ala niyatil lafzi, maksud hiji pernyataan boh dawuhan Allah, dawuhan Rasul atanapi saha wae nu nyarita kakara bakal kaharti maksudna ka mana tujuanna lamun urang boga alat perangkatna. Jadi teu sakabeh dawuhan Allah sareng Rasulna anu kadenge ku urang kaharti hartosna prayogi alat. Salila kaharti ku harfiah mah kadenge na kitu ada geus kaharti tinggal ngamalkeun. Tapi teu sadayana ayat ujug-ujug kaharti, mangka perlu alat nu kadua anu disebut tafsir. Kamana tujuanna, kumaha maksudna, rek bisa ngamalkeun kumaha lamun teu kaharti, kamana jigna. Rasa kapeung mah tafsir ge perlu bandingan-bandingan, tawazun. Contoh-contoh kakara leuwih kaharti disebut takwil. Mubalik ge ka mana jig nerangkeun teh nyontokeun
ayat nama iya nu dijadikan tema teh tapi kamana we muih tah teh sebat tak iya mangga dikengengkeun seueur dina ayat anu tadi contohna ari ajal teh rahasia anu lain rahasia urang teu apal iraha ajal hiji jelema tapi ayeuna mah geus lain rahasia deui sabab ku Allah geus diterangkeun dina eta teh rahasia ayeuna mah lain rahasia deui nya pan saur Allah teh rahasia mun rahasia di beja-beja berarti ayeuna mah lain rahasia deui eta teh takwil naon maksudna kade ulah nepi ka kabongohan hirup lamun urang hirup kabongohan berarti nya ieu teh rahasia teu kabuka ku urang supaya rahasia lain jadi rahasia deui buka kade ulah kabongohan ku rahasia ieu jadi tak aya pangaruh ngarek rahasia rek lain lamun urang siap teu kabongohan iwati iman rahimakumullah dina bahasa sapopoe ari anu husnudon anu suudon kumaha disebut ria sombong hasud naon eta kadanguna mah nu disebut suudon teh goreng sangka kanulian sim kuring dongkap ka dieu wah dodong yeuh saur Ustaz Asep teh kabukina teh udud sin udud syariat jol dina emutana teh wah yeuh barodong pasti teu bogaeun udud tah eta teh husnudon kade nya sanes udon bu disebutnya husnudon halus sangka jol kentir neangan udud rek nyuguhan contoh siga ibu ngadangu budak tetangga ceurik komo nepi ka gegerelengan husnudon ti urang naon ieu budak hayang jajan indungna teu bogaeun duit kumaha husnudon urang sok sampeurkeun perhatikeun tah eta husnudon jadi ulah tibalik harti ulah suudon buat teuing lain teu bogaeun duit pahili sidik kudu husnudon urang teh hade sangka urang teh nepi ka aya tindakan sanggeusna hade sangka teh indungna keur teu bogaeun duit nepi ka budak gegelelengan hayang jajan ngawiwirang indung bapana hartosna urang aya perhatian aya disebut ria naon ria teh nalika urang hayang disebut ikhlas teh eta ria ngaranna sieun disebut ria kun sejen eta teh ria ngaranna pupujieun sebab urusan ria mah urusan urang sareng Allah tadi dia urang perlu ngalatih diri kumaha urang nahan jelema bakal nyebut naon ka urang tapi urang tetep manteng vertikal ka Allah urasanana urang jeung Allah teu galideun ikhwati iman rahimakumullah jadi ieu teh teknis retorik anu dikembangkeun ku urang wah jelema eta mah sombong turutan di dieu tah eta anu sombong nya sombong hayang disebut teu sombong ku batur teh sombong ngaranna mun kitu teknis rek diedengkeun rek nyumput urusan kahadean nalika urang vertikal ka Allah tah eta hakikat boh sombong atanapi riaan tadi sabi dina Al-Qur'an urang bakal menakan kalimat-kalimat anu kedah dibijilkeun tah sikina maqasidul lafzi ala niyatil lafzi maksud Allah ngadawuh kitu teh naon tah tujuanana sabab cantang tu kaharti teh surat An-Nahl coba diuningan ulang papa ya hiji-hijinya wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu naon anu ku rasul dibawa sok cekel ku anjeun sing pageuh wa ma nahakum anhu fantahu naon anu ku rasul di larang sok tinggalkeun sing jauh kadengena mah kitu tapi jelema teu ngarti ieu mah di sabalikna ari nu ku rasul dicontohkeun dituna tapi anu ku rasul dicegah dilabrak berarti saliwang tah urang hartosna kedah surti ngarti kana retorik ayat-ayat suci eta nabi hiji waktos mah beak guguyon teh bu urang teh jol nyangka ari nabi sok guguyon kitu nabi mantik teh ahli mantik nabi ahli retorik kedah jadi pelajaran ke urang
hiji waktu mau balik teh aya anu pola nanti pola heureuy siga ka mana karep aya anu seriusnya dari ya rupa-rupa carana dua nana oge ta pola ti nabi tapi setiap nabi masihan retorik dina guguyon nabi contohna Bu nabi teh nuju calik kuncung-kuncung aya pemuda sumping ku nabi teh jo dilonyeng eta dina panon maneh aya nu bodasan cenah atuh eta pemuda teh ucang-ricang ruas sabab saur nabi kitu ari geus sila cenah rasul nu leres da ku ruas teh diheureyan ku nabi siga kitu aya naon tan heureuy nabi henteu gratis aya tungtungna leres cenah rasul saur rasul teh sabab lamun panon kabeh hideung keung nya mitina mah heureuy nabi teh ngalonyeng eta panon cenah nu bodasan sanggeusna ruas ditaruhkeun sabab lamun hideung kabeh keung nempona cok pami secah hideung kabeh rek kumaha nya duwi kadinya henteu heup ku nabi teh dibere pelajaran yen jelema rek dibere kabungah teh ulah gratis kudu sinaruas heula sabab aya na kasenangan teh nalika bebas tina karuas dibejakeun kitu pemuda teh bunga sabab anu diceritakeun ku nabi teh geuning bohong lainnya kamana ieu teh larapna sanes ngadongeng wungkul upami mau balik ngajelaskeun teh surga we jeung surga itu malah aya pelajaran lamun jelema ditunjuk direurewas heula sok sinareuwas heula engke reureuh tina kareuwas manehna bakal meunang kabungah disingsieunan heula tah eta pola-pola dakwah nabi retorik nabi kitu ngabobodo nini geuningannya ngahaja-haja si nini teh sumping ka nabi lajeng pupulih ka nabi teh rasul ari nini kinten-kinten lebet surga kitu da geus yakin meureun mah nya atuh di ngongkoak nepi ngangungkul ibadah kurang kumaha ari saur nabi teh di surga mah tuh aya nini nya ngalonyeng kata ibu nabi teh heureuy lucu cek nabi mah teh kitu cek nini lucu nanahaon harita rowas ujug-ujug eta nini teh maroweng rowas hanas ibadah ti hot-hat ti ngongora ari cek nabi di surga mah teu aya nini nya sing goreng kudu reuwas heula dijelaskeun ku nabi yen nini teh engke mah disangling jadi bidadari rancunit seri ada kitu mah suri cek urang teh lamun hareupeun urang kapan sih bunga ngan kudu reuwas heula kakareka nikmatan rasa nikmat urang eta nalika geus direuwas simkuring ka barudak santri kungsi ngadongengkeun cing kira-kira ibu oge jawaban siga kumaha bapak dak ketika barudak malimin kelas 3 ya lamun kahidep ujug-ujug aya nu ngabejaan bapak manis ya maot reuwas nya reuwas ceurik harita keneh ari geus kitu dah henteu kira-kira kumaha tanu dibejaan teh bakal ngamak moal kan ngabejaan ngamak mun ngamak berarti hayang maot bapana ya dibejaan henteu ngamak oh susah ngajawabna oge kuduna nganuhunkeun nuhun geus dibobodo geus di PHP jadi henteu gratis narima kabungah teh kudu aya kareuwas heula nikmatna bungah teh geus aya kasusah tiasa teu ibu senyum nalika urang keur aya karipuh teh diuji teh nyengir lain keur loba duit tapi ieu mah keur teu boga duit sura seuri ieu teh nya nikmat cenah ieu malah alhamdulillah cenah doh rika gaya atuh keur diuji ku Allah make jeung sumeringah ta eta nu hebat mah ieu disebut amal di atas rata-rata
Keren ibu teh kedah dibiasakeun. Menikmati yang tidak nikmat itu tidak semua orang bisa. Ari menikmati anu nikmat masalahnya ge bisa, nu gelo ge bisaeun. Ari urang pan lain nu gelo nya. Cing nikmati nalika urang keur aya kapeurih, aya kanyeri. Urang teh ngupahan maneh. Ya Allah percaya ka urang keur diuji hebat. Ini nikmat karasana teh bari cimata cari mas basnya. Teh orang-orang kelas anu ku Allah keur diuji geus nyata kualitas imanna sapertos kumaha. Eta menikmati yang tidak nikmat. Sering Nabi masihan kareuwas ka jalma-jalma. Masihan statement anu lamun urang teu ngarti maksud tujuan tina retorik Nabi, urang bakal salah harti. Loba anu salah harti Nabi ka ayeuna. Geningan bab khuyala. Nya, bab isbal. Jelema anu ngalonyorkeun pakaianana nepi ka nyapu taneuh, sae teh jelema anu sombong takabur. Adigung haram asup surga kadengena kitu, tapi kahartina lain nya. Nah, geuning Abu Bakar atuh Rasul abdi ge pami kitu mah kalebet jalmi anu sombong anu haram asup surga. Saur Nabi, "Henteu maneh mah," cenah kitu. Pirage kitu Nabi kahartos teh ku urang. Retorik ti Nabi, Abu Bakar mah henteu najan pakaianana nyapu taneuh oge. Sing horeng lain urusan nyapu taneuh. Tapi urusan gak teu harti Nabi ka ieu keukeuh. Pokona mah rek sombong rek henteu. Pakaian nepi ka nyapu taneuh mah haram hukumna. Nepi ka ayeuna pan ngabagi dua eta teh. Tah eta priogina urang retorik. Kumaha ngamaknaan hiji pernyataan ti Allah jeung ti Rasulna. Sok papai ayat-ayat Allah teh seueur. Jadi tina guguyon Nabi teh jadi sok terapi anu tadi supaya jelema bahagia kumaha. Hiji waktu mah Rasul teh guguyon teh konyol. Sigana teh aya hartina. Da ku urang teu dimaknai. Sim kuring kantos ngadongengkeun usum takjil buka bersama bulan puasa. Nya teh sahabat teh ngempol sadayana. Aya Abu Bakar, Utsman, Ali sareng anu sanesna. Eta sajroning ngadagoan takjil, ngadagoan adan maghrib, da Sayyidina Ali mah geus kekerot hayang geurang ngalonyeng ka Nabi. Dina mana teh geus cenah hayang cenah siga kumaha Nabi urang teh sabenerna cenah. Jadi nepi ka mana kualitas Nabi dina ngarespon umat, ngarespon sahabat. Ieu mah teh aya kepentingan seolah-olah tinu tadi mah ngareurewas puguh, tungtungna jelema jadi bunga. Emang konyol hareuyeuna teh. Dipirucaan ku Imam Ali. Bari ngadaguan ngong adan maghrib teh apan dihancengan korma sagunuk sewang Sayyidina Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar kalebet Nabi. Geus aya hancengan sagunuk sewang. Ngong adan Sayyidina Ali mah pangpayuna, wah nepi ka pangpayuna seep. Tah tidinya mimiti Sayyidina Ali ngalonyeng. Pangpayuna seep tinggal sikina wungkul dirawu tah sikina teh Bu, dialihkeun kana hancengan Nabi. Bru weh payuna Nabi. Kumaha saur Imam Ali? Para wargi sadayana can bahasa urang mah kitu ekspresina teh. Abong Nabi nya, abong Rasul utusan Allah. Nyaan beak hawak teh rakus tamak. Coba uninga. Itu duit ka seep sakitu eta. Ka uning aku sadayana. Kauning aku sadayana siga kumaha rakusna Rasul dugi ka numpuk sikina sapertos kitu. Waninya Sayyidina Ali eta hayang nguji Nabi teh siga kumaha ngarti ka umat. Eta umat teh hayang kumaha, hayang dilayanan, hayang heureuy. Sanajan teu aya tema oge. Rasul retoris, ahli mantik, ngarti, ieu hayang dilayanan. Nya heureuy kitu mah diheureuyan deui cek Nabi. Sarakus-rakusna kaula Rasul henteu saperti rakusna Ali. Kaula mah sakumaha rakusna oge anu beak ukur kormana, tapi Ali beak kasiki-sikina. Ya.
Naon cing mangpaatina heureuy eta cek urang mah teu aya. Make jeung teu aya. Seorang pemimpin itu begitu, ngarti kondisi keadaan umat. Itu umat teh resepna ngalonyeng, salila dina batas-batas dilayanan ku Nabi ke. Amana we heureuy teh cangkorang bongkang. Salila teu kaluar tina syariat. Hartosna jadi pelajaran ke urang mah bade heureuy naon oge. Teu meunang teh anu ngalabrak syariat. Tapi aya anu heureuy kaluwihan. Di surga mah teu aya sono. Cek netra udud saja. Cek netra udud. Di surga mah teu aya sono. Matak lamun hayang udud teh wayahna ngincid ka neraka. Kitu kana ruhak neraka. Pok teh. Ari cek nu sok udud itu heureuy teu sopan sabarana bahaya itu. Tapi emang kau gambaran. Ari cek nu sok udud teh tangke cenah ti jero neraka teh jelol anu ngasongan ruhak anu tara udud mangga ieu ruhakna. Jadi aya nu ka surga anu ka neraka. Sada nu sok udud mah ka surga kade. Lawara teuing atuh make jeung teu aya seuneu aya punya. Sok digeuningan dina hadis Bukhari malah yen ke di surga teh disayagikeun perapian tungku anu suluhna teh kayu sundus cendana mun urang anu wangi na melenghir. Jadi urang teh sideang di dinya bade meulum naon di dinya mangga disayagikeun kade. Jadi dina hadis mah diningakeun cing galilisir patinggilisirna bidadari sapasang-sapasang teh urang dina kaayaan keur siduru nikmat di dinya silih sapa teu aya katimuru gageus pada boga pasangan teh nerangkeun ka sugema di surga. Nerangkeun bisi pajarkeun teu aya seuneu di surga. Jadi kana dibebenah naon oge. Nya sadayana nganggo tema retoris. Luncat kana fikih contona. Saur Nabi teh saur hadis teh nerangkeun hadis fi'li ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadaihi ma'at takbirah. Rasul upami ngawitan salat ngangkat dua pananganana bari ngucapkeun takbir. Eta kadengena kitu kahartina kumaha? Oh berarti irama jeung gerakan teh kudu saimbang. Ulah paheula-heula. Teu kengeng urang ngangkat pandangan heula, ngaheulakeun gerakan tuluy bacaan paneri. Itu maksudna. Misalna ngangkat heula ka dieu. Name Allahu Akbar. Tah retorik tina hadis Nabi teu kengeng. Sabab ma'at takbirah hartosna kudu bareng. Begitu gerakan dikawitan ngangkat panangan, tak berarti tos ka kuping Allahnya. Dieueuhan deui, urang di dieu panangan. Persiapan bade takbiratul ihram. Begitu ngucapkeun Allahu Akbar teh panangan usik ka luhur. Allahu Akbar. Artinya rafa yadaihi hadzwa mankibaihi au tahta udunaihi. Malebahan cepil atanapi tak. Bacaanana bareng ulah aya nu ti heula hiji boh gerakan ataupun ucapan. Duit katamat teh dina unggal gerakan oge dina salat. Contohkeun deui. Allah, teh ieu pas ieu nya teu nepi di dieu, Allahu Akbar. Berarti bar teh kenapa sih dia? Teu kenging heulaan. Anu tadi sairama sagerakan. Tah retoris tina hadis Nabi tadi rafa yadaihi matakbirah. Jadi gerakan jeung ucapan kedah sareng. Hiji deui nu sok kaliru di mana-mana simkuring sok ngetes di tiap jamaah pamingaos di mana masih keneh benten pamadegan dina nalika iza qalal imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Lamun imam maca sami Allahu liman hamidah baca ku aranjeun rabbana walakal hamdu. Praktekna kumaha? Tah di dieu praktekna teh cek imam sami Allahu liman hamidah cek urang teh rabbana walakal hamdu. Ti mana eta dalilna? Da retorik mah sanes kitu. Ngamanaan kalimat eta mah. Nu dimaksud ku Nabi naon? Lamun imam maca sami Allahu liman hamidah, urang mah tong maca sami Allahu liman hamidah. Tapi baca we rabbana walakal hamdu. Iraha nya dina i'tidal eta mah bacaan i'tidal. Kartasnya. Cek imam teh sami Allahu liman hamidah, cek makmum teh abdi mah henteu sami Allahu liman hamidah. Entong tong dibaca kitu atuh. Jempe maksud namanya. Kieu we gerakan wungkul.
Atuh cenah teh aya bacaan dina walabah cangkatina ruku. Atuh logikana mah upami eta dibaca di dinya dina i'tidal teh aya di bacaan. Sedengkeun eta bacaan i'tidal mana nu bener. Nya. Tah berarti nalika imam sami Allahu liman hamidah urang jempe panginten kakara rabbana walakal hamdu sareng-sareng imam dina i'tidal. Nah eta retorik dina hadis. Kayak tanya jawab urusan hukum-hukum fikhiyah. Saya tebus pada saat pilih kalangkungan saat nama sakroris kana waktu saya sekedap di katabuh 5 atuh ibu teh dina jangjina oge rek anggeus teu anggeus pokona tabuh 5 beres kitu we nya. Hanca we daya ge anu katilu teh hanca. Anu hesena teh kahiji kadua tah katilu ayeuna. Finishingna ye. Aya patosan kieu kumaha hukumna urang salat nganggo sajadah anu aya gambaran eta. Jadi urusan teh cing saur ibu kengeng teh bu pami salat nganggo sajadah anu aya gambaran komo gambaran teh twiti misal namanya naon gambaran teh nya rupa-rupa kengeng teh walarana sami sareng nganggo sajadah anu polos hukumna teh nu teu aya gambaran anu aya gambaran ibu kaganggu salat bapak kaganggu salat nah cenah teh sajadah teh jeung aya gambaran sidik ngaganggu salat cek anu sajadahna eueuh gambaran meni polos ieu mah sajadah teh nah meni teu kreatif pisan cek urang mah gambar naon atuh Ka'bah sarua ngagareneng teh sah duana lagi nya matak duana rek make gambaran erek henteu teu urusan da teu katempo da hate anu keur salat mah nya nempo naon oge urang teh melong kosong udah urang keur vertikal sareng Allah kitu nu sabenerna salat mah kadenge naon kadenge barudak cingkaroceak di luar gerung na motor tapi kaganggu teu teu da keur salat kadenge mah kadenge da normalnya ulah teh ditutur-tutur eta tangkurak motor hayang nyaho rupaana hayang ninggang ku suluh teu mah jeung ngelol ka keluar masjid eta anu teu kengeng nya teu kengeng tuluy diomongkeun tapi digerakkeun mah kengeng salila eta teh tartibus salat keur salat aya orai ngaliwat anu ngabatalkeun naon keluar bahasa keluar ucapan di luar salat orai cenah we orai mah nya teh kadeuleuh mana itu orai cenah boga teh bari luar kriep mah teu batal ngajakna mah ku panangan isyarat tapi palebah orai tah eta ngabatalkeun nya bertingker nya marwa suluh kade Allah ngomong cenah teh ke salat alhamdulillah di mana teh cenah kalau alus cenah cara urang teh jadi ngaromong kabeh nyingker orai keur salat anu mawa suluh panggebug nu ulah teh ngomong geura aya kahuruan misalna mah sok we nyanak emer naon mantuan manyuran lamun kira-kira bisa ditahan teu dibatalkeun ari hese mah atuh nya batalkeun we heula nya mantuan heula mareuman anu kahuruan ulah teh ngomong kajaba nu dilarang gerak teh iltifat dua kriuk teu puguh urus kedah tungkul kana tempat pangsujudan eta mah secara khusus nah teu kenging ari gerak kitu mah tartibus salat mah kenging dikengingkeun siga ngenyang anu dipayun teh ning maturan urang aya anu masbuk tinggalin salat geus pinuh eueuh di tukang saurang-urang acan kenyang ke urang teh sina ka tukang geuh teh urang ka hareup mesian eta teu meunang di eta ge alhamdulillah ya suruh bilung sugana hayang di baturan ari teh rek mesian kosong teu meunang hayang aya batur nya dikengengkeun disebutna tartibus salat tuluy ngageser nya jadi robah pan mangga eta mah teu kengeng tadi atuh saeutik cenah pan eta setan bisa asup ka dinya tah sidik anu ngomong teh setan cek setan teh kudu ngomong kitu cenah bisa setan gitu cenah nya we diatur banyak wasitu imamakum wasudu khalala sok jadikeun imam teh tengah-tengah jadi pamiduaan imam aya di tengah-tengah tuluy eusian eta lolongkrang ulah nepi ka aya tempat hideung cenah hideung teh setan nu dimaksud eta diatur tah dina retorik urusan masalah fikih wae seueur siga anu deukeut ka masjid imahna tuluy teu daek ka masjid teu berjamaah duruk imahna cek nabi kitu banyak cek nabi kitu kadengena kitu urang can kaharti tuluy dihartikeun nya cenah duruk imahna tuluy ku urang teu diduruk urang nu doraka teu ngaduruk imahna kitu itu jelema doraka wungkul anu teu ngaduruk imah jelema nu teu ka masjid nya da
kadengena kitu tapi kaharti nama lain kitu maksud nama maknya ari nu jauh sing era kuno jauh masjid teh tanggung jawab anu deket tah bahasa retorik sapertos kitu ayat dina Al-Qur'an teh seueur pisan nya. Iwatiman rahimakumullah. Saliwat gambaran-gambaran anu nembe diuningakeun pami dipapaitina surat Al-Baqarah awal mah tina kalimat zalika wae. Nah hanya Al-Qur'an make jeung kalimat zalika tuh itu zalikal kitabul la raiba fihi. Tuh itu kitab Al-Qur'an bari Qur'anna keur dicekel, keur dilahun, tapi dituduhkeun ku Allah tuh itu. Sing horeng ismul isyarati lil bukti. Zalika di nama isim isyarah nuduhkeun jauh, lain jauh Al-Qur'an mushaf tapi eusina jauh gitu sok susul gitu. Fihi hudal lil muttaqin. Eusina teh pituduh keur jalma anu takwa. Tapi hiji waktu mah dina ayat anu tema tadi inna hadzal qur'ana saestuna ieu Al-Qur'an teh tah hiji hartina ieu teh maksudna mushafna anu keur dicekel anu kadua lamun geus deukeut nampe sok anu jauh geus sina deukeut susul kudu ngarti eusina naon tujuan tina ayat-ayat Al-Qur'an teh pas jam 5 dia dikena jam da mau ngajengkelkeun mustami sim kuring mah komitmen we saura Ustaz Asep oge jam 5 biasana oge rengsenanya jam 5 atuh nya gitu. Kayak urang teraskeun hanca urang tuh sabaraha seperti lu ge acan ya. Engke contoh-contoh anu langkung rumitna dina kahirupan urang di rumah tangga kan di rumah tangga ibu teh ahli surga gitu intina mah salila taat kasalaki asal taat atos karcisna eta mah hiji unggul teu aya kewajiban naon saladusna mah nya sok sering diduikeun malah ya ku pun Allah Ustaz Deus teu aya kewajiban ngumah wadah cenah teu aya kewajiban nyeuseun henteu istri mah cicing ngadidik budak ke apan dina Al-Qur'an surat At-Taghabun salaki ibu mah cicing tong ngadidik budak atuh teu aya kewajibanna ibu mah da kewajiban mah diparentahkeun ka salaki nya nyiar kifayah nya ngadidik budak kewajiban ibu mah taat ceuk salaki teh pangmapatahankeun maca Qur'an mun teu taat ibu jadi ahli neraka kitu pira ge taat cek salaki teh sina bisa salat kade ibu teu ngagugu neraka tah boga eta lalaki nya boga kudu ditaatkan jadi wios ibu entong make jeung hideunganan ngumah wadah make jeung hideunganan nyeuseun entong mun cek salaki mah pangyeuseun kolor hayahna kitu kiciprit hayahna sabab dina teu ngaguguna alah nya matak sing hideung sorangan gitu ngarah aya leuwihna wah cenah dipuji ibu ge boga pamajikan dua model kieu beletok aya lalaki kitu mah nya make jeung boga dua segala ya omongan hungkul eta nya iman rahimahullah ustaz kitu nya wah mudah-mudahan naon anu didugikeun sok sanaos rada luluncatan keneh biasana perdana mah luluncatan heula ke anu kaduana sok aya disusun bab sabada ieu naon khusus urusan rumah tangga. Ibu pilih bade ngarasakeun dina channel YouTube Barodong. Sadayana teh saya 130 episodenya. Bab naon kalebet bab rumah tangga dialog dan naon mangga. Dina Facebook na oge Facebook Barodong pilih bade ngaad anu positif tanya jawab naon wae sasarengan mangga kitu dibahas di dinya nya. Itu panginten lah hapunten nu kasuhun naon rupi anu didugikeun mudah-mudahan aya tiasa di garis handap janten tazkirah kanggo urang sadayana. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.